pasar Jumat dulur. Heh, barudak aya nu sarua ari usumiji teh hawana teh yang daang mae. Ai, pan meureunan disebutkeun nya budak, aya paribasana ari usum hujan mah anu dilobakeun teh beah jeung duit. Bener teu? Contohna mama muda orang Sunda bebelaan ka jeung hujan. Ih, menitikeun motor ge meureunan kaluar imah teh pan ieu nu nyieun aing hoream teh budak. Wayahna meureunan mama muda orang Sunda teh maksakeun ngalengkakeun 2 dampal sampai anak-anak meureun arek ka mana cenah meureun mah meuli beas aing ka pasar Jumat. Nah atuh cenah meureunan mama muda make aprak-aprakan ka desa Ciasihai. Keur basa ulin teh meureunan mama muda orang Sunda teh poho katinggalieun kacamata jeung obat mama muda. Nah meureunan ku mama muda orang Sunda teh bari rumpang reupeng ge di jalan ditengkeun we heula teu lilas. Lanjut deh meureunan ngagidi. Ih, pi omongan wae laju nama meureun aing muter deui meureunna. Ari teh aing teh meni jiga be budak diberi ku juri. Eta kitu aing ngaran-ngaran di liaran usum hujan teh budak meni sieun breg jeung sieun breg be. Ai, teu be aya nu nyebutkeun meni alabatan atuh dari mama muda orang Sunda menitikeun sieun ku hujan da tibang ku cai. Heh, sia dengekeun aing. Apaan ari aing mah rumasa meureunnan boga irung kedeung ingsrek teh corok leho. Menitikeun teu kaop we kahujanan saeutik ge nolol we si leho tadi naliang irung. Mama muda orang Sunda menitikeun jajauhanan atuh cenah meureunnan beuli beas teh betikeun lumpatan ka pasar Jumat bari jeung usum hiji oge. Lain kunanaon nya barudak. Atuh da ari menurut mama muda orang Sunda mah rasana beas lebur jeung beas pasar teh beda budak. Anajan teh beas lebur teh leuwih bodas jeung matan beas pasar teh. Sok rada muruluk ari beas lembur mah. Teu hilap oge mama muda orang Sunda teh meureunnan meuli enog da puguhna ari mama muda orang Sunda mah teu boga anu enoga. Ai, ari anu bararoga salaki ona meureunannya. Sakitu bae badak alus nah hayu arui.